Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wayang Podcast. Tah, kebenaran ayeuna bintang tamu teh nyaeta geus teu aneh pokona mah. Yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita semua. Halo, brother, gimana? Cager euy. Heuh, semangat kitu maneh euy, Reng. Atuh. Hampura dewek deui euy heueuh da. Wayahna we ilaing ieu ayeuna mah kudu jadi host heula sagedeung. Kembae meh dewek terkenal euy. Kudu sia teh. Tong dewek wae atuh sia atuh. Da ka aing mah geuning sadunia wawuheun sia teh ka dewek mah. Da ayeuna mah bagian ilaing. Ngan dewek teh euy. Hayang nyaho heula yo di baheula. Sejarah Wayang Podcast kumaha nyeun teh teh. Jadi baheula teh kieu, Reng euy. Di tahun 2012 podcast teh di urang teh geus booming euy. Kan anu bisa dinikmati teh kanu keur boga iPhone jeung iPod. Kitu baheula teh podcast teh. Awalna mah dewek teh terinspirasi tina podcast di kitu di tahun 2012. Tuluy. Baheula teh dewek teh keur karek asup kuliah baheula teh di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Ya, kudu belajar kesenian begitu di kampus. Belajar ini itulah teori dan praktek. Di tahun 2012 teh dewek teh kainspirasian euy. Nyeun karya ngahijikeun antara wayang jeung podcast. Nah, bet dihijikeun Apan berkarya dewek teh. Ngahijikeun wayang jeung podcast. Kitu sia teh ari maneh. Berinovasi, berkreativitas. Memadukan antara wayang dan podcast, lahirlah karya audiovisual, nyata Wayang Podcast. Dari laksana nama karek kamari tahun 2020. Sebab can kaburu dewek teh sibuk. Hiji sibuk kuliah. Kedua geus lulus teh boro-boro hayang berkarya dewek teh. Jangan digawe gitu tah. Laksana nama karek kamari we dewek teh pas corona gitu tah. Nyieun mimiti, nyieun mic, kurang diheueuh, nyieun kursi, nyieun meja, nyieun naskah, nyieun teknis. Kitu sia teh. Kitu singkatna sejarah nama. Kitu sia teh. Dewek mah matak ayeuna teh berkarya meunang. Podcast di mana wae dipake teh meunang di maneh. Wayang. Ayeuna wayang. Istilahna teh podcast nanti make wayang menang. Disebut lagi podcast menang. Menggunakan media apa saja. Tapi harus bisa membedakan. Bedakan kumaha ya. Jadi kieu bedana teh ieu. Ari podcast mah ilaharna teh kudu aya host, kudu aya narasumber. Wayang kitu geuning ilaharna. Tah dewek nyeun karya podcast dihijikeun jeung wayang. Visual karya audio jadilah bentuk karya audio visual nyata Wayang Podcast. Ari ilahar nama podcast teh aya host, aya istilah aya narasumber. Ieu mah Wayang Podcast dilakukan ku hiji dalang. Nemalna ku si dalang. Tatanyana nu jadi host si dalang, nu jadi narasumber si dalang dilakukan ku si dalang. Berskenario. Itu teh merupakan hasil karya inovasi kreativitas seorang dalang. Ngahijikeun wayang jeung podcast. Kitu teh. Lamun ayeuna sarua kumaha ieu teh secara visual. Sarua kumaha ari sia teh? Sarua we pokona mah visualna kitu tah. Sarua konsepna kitu maksudna. Eta bener Dari ayeuna sarua mah teh nanaon sia teh. Alhamdulillah meureun sia teh. Karya aing teh kapake. Kapake karya aing. Ari aing nu sarua mah setidaknya meureun ningali nu aing saeutik sia teh. Nya. Meureun da ieu mah heula dewek sia teh nu nyieun mah. Kalau mah misalkan ada kesamaan, ya tidak apa-apa. Ngan etika kudu dipake palebah dieu. Minimal bebeja heula atuh nelepon, nga-WA atau teu panggih silaturahmi bari sharing. Da moal ngaulahkeun dari dewek mah. Lamun misalkan eta konsep sarua, visual sarua, tapi tanpa melihat yang Wayang Podcast, siapa tahu itu kebetulan idenya sama, tapi itu mungkin melakukannya heula gue beureun Wayang Podcast. Gitu. Itu telat.
Tah eta kumaha? Riset heula teh sampai upload teh kudu riset heula. Bisi aya nu sarua. Lamun aya nu sarua, nya kumaha we carana teh salaku pelaku seniman anu saling menghargai, saling dukung. Da moal ngaulahkeun sok we kitu. Urang urang bebarengan ngabajukeun ieu hasil inovasi wayang golek kahijikeun podcast jeung wayang teh. Dan naon oge istilahna ku basa teh. Bepeulieun kos batur mah dituntut. Urang masih sama seniman, sama pelaku. Bahasa we, teh tuh bahasa anu merenah make etika anu bener. Juanana sangkan naon, urang teh sangkan bisa saling menghargai karya-karya orang. Dalam muncul haki mah hasil karya inovasi berkreativitas itu adalah merupakan karya intelektual. Tah cek haki. Hela itu haki sah. Belegug dong heureuy. Lain aki ari sia tuh. Haki teh singkatan belegug teh. Oh, haki singkatan tina naon eta? Ari haki teh hak asasi manusia belegug teh. Duh aing boga host jeung meuni tapal haki-haki acan sia mah. Pokona mah kitu we, lamun misalkan anu sami mah hayu urang saling dukung, urang saling rojong, urang berinovasi dan berkreativitas bersama-sama, berkarya bebarengan kitu dah. Ulah sampai urang teh patugeng-tugeng. Heeh, iratu ye. Jadi host deui ngapodcast. Urang duaan we kahareupna mah hostna dewek jeung akang gitu. Oke we lamun dewek geus teu sibuk. Lamun misalkan ieu naon subscribe-na geus loba, viewer-na geus loba, kakara dewek asup deui sia teh. Sok we ayeuna mah ente diajar jadi host. Ngarangke ente istilah teh lamun jeung kuring ngapater jadi host. Ngarah lancar sia teh ayeuna mah diajar heula pake latihan sia teh. Tah geuning euy, nu matak. Untuk kawan-kawan Wayang Podcast, pecinta Wayang Podcast, jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk di-share, di-like, di-komen agar mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 viewers. Nah, agar Mang Cepot jadi host kembali ya. Pokoknya tetap di Wayang Podcast.